Sampurasun wilujeng tepang deui. Dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester ganjil. Submateri kompetensi dasar 3.1 istilah kasenian. Titenan ieu kalimah dihandap luyu jeung kamekaran zaman. Kawih teh beuki mekar tur dipikawano ku balarea. Para seniman loba anu nyanggi atawa ngarumpaka kawih. Dina kalimah eta aya kecap kawih nyanggi jeung ngarumpaka. Ieu kecap teh kaasup kana istilah kasenian. Salian ti eta aya oge istilah kasenian lainna diantarana. Kahiji dumasar istilah musik. Bagian A rumpaka nyaeta kecap-kecap pinilih anu dipake dina tembang atawa kawih. Bagian B ngadangding nyaeta nyusun rumpaka make patokan atawa aturan pupuh. Bagian C tembang atawa sekar nyaeta bahasa dangdingan make aturan pupuh. Bagian D wirahma nyaeta irama salah sahiji syarat lagu. Sangkan ngeunah kadengena jeung dilagukeunna. Bagian E anggana sekar nyaeta nyanyi lagu-lagu kawih ku saurang. Bagian F rampak sekar nyaeta ngawih ku cara babarengan. Kadua dumasar ngaran kasenianna. Bagian A jaipongan nyaeta salah sahiji jenis seni ibing nu dipirig ku gamelan mangrupa kamekaran tina ketuk tilu. Sarta nu ngibingna bisa awewe wungkul bisa jeung lalaki papasangan. Bagian B degung nyaeta seni musik anu waditrana gamelan. Degung biasana dibarengan ku kawih sarta tara diibingan. Bagian C tembang nyaeta jenis sora anu dipirig ku kacapi, rincik jeung suling. Bagian D gondang nyaeta salah sahiji jenis seni campuran antara seni ibing, seni sora jeung drama anu dipirig ku waditra. Lisung jeung halu biasana palakuna papasangan. Bagian E reog nyaeta jenis seni bobodoran nu diselang ku kawih sarta dipintonkeun ku para palaku bari ngais dog-dog. Bagian F rudat nyaeta pintonan seni terebang nu dikawihan. Tah eta penjelasan ngeunaan istilah kasenian. Sok mangga dipelajari. Hatur nuhun, sampurasun.